Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madino Saputra dari 11 AK2 ingin membacakan carpon bahasa Sunda. Kareta kate, cahaya bentang penting gorilap butimut ngalaya ningali kuringker diuk di jendela. Kamar bari ngayak cerik angina ngalir karasa tiis. Peting iya bet meni asa endah katempo, tapi kunaon hati kuring het bet meni asa ripuh asa kambak geus pinu na ubun-ubun. Kuring haing ngambek tapi tebias meren kusabab kuring awewe jadi naluri sareng bapa jadi teu ngawidian kuring ngilu pasanggiri eta. Teu pirang ari saukur nulis jeung mikir asa ku arareneh leheng lamun diulah kena demun kuring ngilu pasanggiri model anu gutak-gitak dicatwak. Kuring ngareda kaharti mun kitu mah mung ieu mah aduh para rusing duk seuk kuring ngarungkap dina simut. Teh gugas atau siang kadengar suara indung kuring ngagero bari ngetroken panto. Kuring ngaleret kana jam 5 kuring ngrewas henteu biasana kuring hudang sakola mah meren kuring mall keluar di kamar sapopoe tarik jadi nyi komar WHH. Kuring keluar di kamar tungkul jadi jamedut. Cu kunaon bager meni jamedut kitu. Pok bapak kuring nanya kuring ngan saukur imut ngaleuyeu bari wegah ninggelis. Ibu mah teu ngawidian teh lain ulah tapi ibunya asieun neng kunaon. Apan neng teh anaknu dipika dedeh ku ibu sareng bapa jadi mataksieun lamun aya nanaon mangkaning Yogyakarta teh lain tempat anu deket. Indung kuring ngadekeun bari ramisak cerik hal anu teu bias ku kuring ditempo teh nyaeta nempo ibu jeung bapa kuring ngalurkeun cimata. Kuring nangkep indung kuring tupuk ngomong ibu neng moal ngiring upami ibu sareng bapa teu ngawidian mah hampura nongtos salah paham ka ibu sareng bapa. Kuring ngilu cerik ngihak jung bapa sareng ibu ngawidian demi kesuksesan. Neng doa ibu sareng bapa aya dina langkah neng kuring biga kuring janji moal ngacewakeun ibu sareng bapa. Kuring pasti berjuang. Brak kadenga aya nu ngebrakeun meja nisa kerjakan soal diharap ngalamun wae kuring rewas. Katempo dosen kuring geus nangtung ngarepen kuring bari basa kuring SMA. Ayeuna kuring geus jadi panulis 3 novel jeung 1 kumpulan carpon kuring geus dipublikasikeun jeung menang respon anu alus ti masyarakat. Kuring Anissa umur kuring ayeuna 20 tahun. Kuring kuliah di salah sahiji universitas di Kota Bandung jurusan sastra jeung bahasa semester 4. Nisa ayo kaharep cicing wae. Dosen kuring ngambek. Kuring buru-buru ngajawab bari tungkul sieun tapi pak kuring teu acan paham. Ayeuna dosen kuring ngarelet di sakabeh mun nu aya di kelas sok naha anu arek kabantuan Nisa ngerjakan soal diharap. Tantang dosen esa jeb ke sakabeh murid jempling kurang pak. Cek hiji sorat di tukang kuring ngalelet ku tukang wah saha eta anu arek ngabela kuring. Aya rasa atoh dina hate kuring sabab kuring aya anu ngabela. Sages kajadian eta kuring jadi deket jeung jalma anu ngabelaan kuring kamari. Jalma eta hate ngaranna Sam biasa disebut kitu tapi ngaran aslina mah Samuel cenah. Jadwal kuliah geus beres kuring buru-buru rek balik tapi pas rek kaluar gerbang kampus bret hujan gede jadi kapaksa kuring nyuhan heula muga we hujana. Sakadeng Nisa kuring ngarewas aya anu nepak tak-tak kuring kuring ngagaraget asam geuning aya naon. Kuring bapa kuring bingung nempo manehna aya di dia oge. Gak apa-apa sok hehe maneh imut. Aduh meni lucu katinggalina. Aduh kuring mikir naon sih etong kitu naha anu istighfar.
samainasnya orang Sunda manehna katurunan Tionghoa. Jadi teu maneh lamun panona rada sipit tur kulitna bodas, manehna can rada betes ngomong Sunda. Jadi bahasana saka pengcampuran Indonesia jeung Sunda. Kadenge sora adan ngumandang kuring niat arek lok heula bari nungguan hujan. Ya sampunten isahade awuh asar heula ka masjid kurang ngaleos ninggaleun isam anu katempoan rada bingung ngahartikeun omongan kuring ieu di masjid kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kuring ngahandak ruas pas salam kadua tanda beres salat di pamente. Kuring pasang rok jeung pamenteuna sam. Aduh ti iraha budak ieu haasam ngarawas. Kuring ngabedeg leuweungna sam terang ti maha nisa aya di dieu. Anu make ka dieu ieu budak tempat khusus akhwat. Kuring ngomong bari nyiwit pipina. Aduh nisa sakit jeung manehna bari ngusap pipinan naung diciwit bieu ku kuring. Kuringan bisa ngasesarian nempo manehna nyarieun haha. Nisa, kamu lagi apa tadi? Kok pakai baju putih kayak pocong? Manehna nanya bari ngelek. Tadi kuring sholat teh ibadah anu wajib dilaksanakan ku sakabe umat muslim. Kin carita lengkapna di jalan wae isin di dieu sawerna jalmi kuring jem sam tuluy indit kaluar. Loba pisan pertanyaan anu diajukeun ka manehna kuring soal agama. Kuring malum da urang jeung manehna mah beda agama manehna mah Kristen. Lila beki lila kuring jadi deket manehna. Kaya rasa anu beda dina hate lamun kuring ninggalin rarai na kuring bingung rasa naon eta nu jelas ieu boyang pisan lamun nempo manehna bagja. Kuring lepang ka kelas ngari ngabogaan rasa bagja sabab mereka panggih jeung pujaan hate anu dipikaman. Geus saminggu kuring teu papanggih jeung manehna sugan we poe ieu mah aya sapete di kelas. Kuring lurat-lurat sakurileng aya tapi teu katempo ditungtungna teh merencan. Datang hate kuring ngabatin bet aya ras kuliah kos-kosan kuring teh deket. Jadi bisa kalampa anu saukur ku lempang. Rencana ni ti kos kuring rek neangan sam ka imah siangan aya kejadian di tempat dipika hayang nimpa ka maneh. Dan SMS kuring betan dibales telepon oge tuh diangkat. Tok punten kuring ngatrok pantau ari ngagero. Kadang di pintu iya. Ini Nisa ya, masuk cek mukana pantau ramah ha. Kuring rawas naha anjeunna nyahona kuring bisa acan pernah kadieun nyaon imana gekarek bieu di babaturan kuring. Kuring teh imut. Kuring teh saukur bisa imut tapi hate mah hasuk lirang maratan langit. Tuluy kuring asup leuwah rawas maratan langit make kerudung keluargana sagama Kristen. Kuring masih ket bingung tur nuhun nis agenya sam kamana atos 7 dinten lebih ngadenge pertanyaan eta indungna sa titing wah aya anu nenkeurang sieun rasa rilang balik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.